Kata Nabi abdi ibu teh gaduh rizki musti pangaosan gaduh 125 juta. Ayeuna mah da usum ibu-ibu teh sok marayan TikTok pan punya. Ieu teh kan mangonon nganggo HP jadul mah urem cenah eta teh. Cenah kadang ngegeblek cenah rek meser da boga rizki 125 juta. Ceuk ibu teh rek meser HP iPhone. Pangaosna sabaraha 25. Wah, ibu teh sesel. Hari tama ibu teh TikTokan, Facebookan, YouTubean teh karasa teu apal kana harga eta 25 juta HP teh. Di mana we dina simpan di dieu teu aya manfaatna. Asa teu sieun rusak. Di mana-mana eta HP ibu teh dicanak simpan dina saku. Dekarawas bulu kaluar urang HP kana sai peupeus we raksak eta HP nembe parantos raksak emot geuningan HP teh mahal model ayeuna urang emot kajeng rusak kajeng dunan teh di mana geus peupeus geus di mana tos peupeus hate urang loba hutang budak bau kupasaraki dicarekan wae peupeus emot teh kajungguran ya Allah ya Rasulullah eta urang mah di mana geus peupeus da umumna kitu urang mah datang ka pangajian da keur suka bungah teh urang tara iman ka pangaosan keur susah datang ka pangaosan untung keneh ku Allah diemut mata lamun ke peupeus alhamdulillah. Pan berarti ladang pupus kabeh oge nya, ladang peupeus da teu aya abdi teh hayang ka pangaosan lain keneh. Lain hayang cinta Kanjeng Rasul sanes kulantaran riweuh teuing di imah ka pangaosan tenang geus di pangaosan mah teh emot kana hutang. Kayak balik ke pangaosan emot deui kana hutang. Eta nur wa